Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli itu di sekolah urang sebagai naon nyata studi teh kitu nya Al-Qur'an hadis lamun teh mah jeung sajabana nulis murid teh kitu naon we Fatihah qul jeung sajabana wayahna urangna kedah gaduh abdas muridna ge sami teh kitu ieu teh kedah gaduh abdas afdol nama teh itu ngajaga naon sabna eta teh Al-Qur'an musabna kade haram ada urang mah naon cenah musab teh lain Qur'an aya jilidna tetap wae gitu kan haram teh itu jilid nake teh gitu kade teh nya kedah apik teh nya nampak di mana-mana urang teh gaduh abdas wayahna nyata teh gitu musaf Quran oke musaf pungkul teh nya diusap tetep naon cenah haram saya nama urang abdas heula nomor kaopatna wa hafluhu nya eta haram mawa Quran tentunan Quran jing-jing gitu kan susuhun kurang dan suhun tapi kurang tidak doa abdas itu sok sanajan aya kaulna gitu kan gitu nya di mana urang naon cenah nyana Quran kana kantos niatan mawa barang gitu kan eta teh gitu memang aya tapi ke ikhtiar urang mah ada gitu nya ikhtiar urang api kurang teh itu tetep kurang kedah gaduh abdas naon deui seueur tadi teh itu di mana urang dagang Quran, dagang kitab, kade eta salabina kedah naon tah dawam abdas teh teh nya ulah batal. Batal we mangga batalkeun. Ngan geus abdas deui kade teh kitu. Bomo lamun naon urang dagang Quran gitu kan, kayak di emper di jalan teh kitu nya. Kanaon nya kalangkungan katincakan kurang luhurna ketingnya Quran maka teh kitu. Jadi naon sapali keterangan ningadeun kumpang agungna naon cenah Quran di mana nyimpen teh kedah pangluhurna kitab dihanap teh kitu nya dibagi naon Quran dihanap teh kitu naon deui piala di luhur naon teh kitu nya atawa naon tah teh gelas piring gitu kan pangluhurna saya nama Al-Qur'an mah teh kitu nyimpen teh kade teh kitu nya sing apik kana Al-Qur'an malapan urang di mana-mana naon cenah nyata maca Al-Qur'an urang nyata kedah gaduh abdas mayur katib kupak hebat-hebatna naon cenah urang Quran seluruhnya hikmah fadilah nyata dina maca Al-Qur'an teh itu nya di dunia keneh naon jadi antawisna ku Allah di mana jalma dawam maca Al-Qur'an ngadres Al-Qur'an eta jalmi nyata bakal dibere nya eta kabeungharan hate ketenangan hate caang hate bersih hate enak kuloba jalma maca Al-Qur'an teu usahakeun nya gitu maca Qur'an urang kira mampuhna salsetna nah duhur nah asar nah maghrib nah subuh nah iraha sok sanajan ceuk paribasa saayat 2 ayatnya kayak gitu nya nah sababna Al-Qur'an mah ku hebat-hebatna beda jeung maca Quran sahurufna gitu kan alif nya teh gitu bocorna kurang tak alif nampu sahuruf ku Allah bakal diberi ganjaran 10 ganjaran teh gitu atuh minimal urang teh naon tah sajuz mun bisa banyak teh gitu atuh setengah juz teh gitu nya atuh salamah teh gitu atuh naon saayat teh gitu sibuk kana mah tuh setengah ayat teh gitu nya atawa naon atuh sakumaha sakalimah we teh gitu lamun teh mah teh gitu nya atawa naon tah sakeurik-sakeurik ke mun teh mah asa ayat we bismillahirrahmanirrahim sadaqallahul adzim mangga teh gitu nya terus dari asar itu kan alhamdulillahirabbil alamin saayat mangga ngan gobul eta tamatna teh wios lah anu penting urang aya naon cenah dawam maca Quran hebat teh kitu nya ku hiji hurufna ku Allah bakal dibere nyata 10 ganjaran eta teh itu bakal dibere ketenangan hate caang hate beunghar hate eta pan anu paling esek mah teh itu kunaon tah ku sabab maca Al-Qur'an ulah naon
setahun sekali teuing gawe Ramadan gitu nya 40 kan Quran teh nya gitu teh naon tah teu baca-baca gitu kan dina sabaligeun keterangan mah teh kitu nya pangkedul-kedulna naon cenah jalmi teh sapoe sapeuting nyaeta meunang 40 hiji ayat eta pangkedul-kedulna eta teh kitu nya alhamdulillah urang sering maca Al-Quran usahakeun kan komok lamun lebih teh eta mah eta kitu nya maca Al-Quran teh agung ke di akhirat teh gitu bakal jadi syafaat naon tah pertulungan ke di akhirat atau di jero kubur naon tah hikmah padilahna ku sering maca Al-Quran teh bakal naon bakal dicaangkeun di jero kubur ku hikmah padilah sering maca Al-Quran yuk merurang asarengan kita gitu kira we urang teh ngadresna urang ira rangga salsekna maca Quran nah bada maghrib nah bada subuh nah bada asar tingali ku urang teh jadwal urang anu kosong kita gitu sempetkeun maca Al-Quran teh tak kitu nya saena urang naon tah sering nyata maca Al-Quran eta insyaallah naon cenah bakal ku Allah dibere di duniana caang hate beunghar hate tenang hate teh kitu nya di alam kuburna bakal dicaangkeun teh itu engke di akhirat bakal nyapaatan eta Al-Quran eta teh itu ku hebatna hebat nyata maca Al-Quran mudah-mudahan panjenengan urang sadayana sakala sakedik teh kitu nya nami opat teh kitu di mana-mana naon cenah jalmi anu naon tah batal nyata abdasna hiji haram salat dek sholatna sholat fardu atawa sunat kadua haram tawaf wayahna kada abdas deui katilu musaf Quran nomor kaopat nyaeta mawa Quran tadi ke urang mah ikhtiar urang selalu gitu kan di mana urang minahkeun Quran urang bade maca Quran gitu kan tetep urang mantap selalu gaduh abdas mudah-mudahan urang sadayana nyata senantiasa ningkatkeun karena amal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kiko